Kemana-mana kamari teu latihan main bola. Karena awak kan Pak. Lah, sia mah loba alasan. Yeuh, pan urang teh keur persiapan ieu teh yeuh. Jang turnamen antar kampung biasa U17. Sia mari bagian fisik teh sok eueuh wae. Ngaleleke pisan. Benar kemarin mah gering ka arenak awak tuh lain lagi ya batuk keneh. Bener eta maneh, gering bobatukan lah. Bener ya lihat keneh tuh. Bah, sok loba alasan. Geus yo bisa dipecat ke ku aing dikeluarkeun coach kieu ge. Kade poe Salasa heuh, latihan lamun eueuh urang dicoret ti pemain timnas Nompang. Terus da ayeuna Pakadus loba acara yo nyambungan heula. Nya. Kade sia awasnya. Si Kevin unggal bagian latihan fisik teh sok loba we alasan ngaleleke pisan. Aing boga ide ya. Cara jang misik budak mah. Iya. Kabeh ge beukieun ya da kanu bareureum mah. Ku aing digawean sia Kevin. Jadi bonang gara-gara kamu kamari latihan. Aing mah. Duh, itu juga duit baru lah. Murad. Lumayan. Itu dipulung cek aing beuki kana duit mah sarerea ge. Aduh. Padahal sia Kevin ku aing digawean. Pangaruh hari bagian fisik teh sok hese wae hari main hayang fisik hese. Lah bener euy cek kolot teh. Dengan duit teh hese ladang kesang. Ieu mulung we ge hese hiber deui. Anjir teh. Halo guys, rekan-rekan Pakadus Motret. Alhamdulillah kemarin tim Kecamatan Rancah dapat memenangkan pertandingan di turnamen Dandim Cup se-Kabupaten Ciamis antar kecamatan. Kemarin menang 3-1 lawan Cimaragas. Nah, kami informasikan kembali untuk selanjutnya tim Kecamatan Rancah U17 akan berhadapan dengan Cihaur Beuti tanggal 18 Juli. Untuk itu kepada seluruh masyarakat warga Rancah, yuk kita dukung tim U17 sepak bola Kecamatan Rancah. Insya Allah bakal diperkuat oleh saudara Datuk. Ya, aduh bahaya tuh kamera tempok. Halo guys, aku kalah ngompol guys. Nah, untuk kedepannya insya Allah saudara Gacul akan main di mana? Di lapang. Lapang mana? Jipur. Oh Jipur, nonton langsung kaditu lamun teu tingali live dina YouTube Pakadus Motret. Iya. Cuma tendangan mautna ya. Anjir.